Ayeuna perbedaan bahasa Sunda Sukabumi jeung Kuningan. Kuring Sukabumina daerah Pajampangan ya. Deket-deket ka Nyalindung ka Purabaya. Ente Kuninganna di mana? Di Maleber, daerah Maleber. Sok di Kuningan heula. Apal nanya. Apal menit apa? Teu. Waktu menit mah. Nah, waktu menit mah pusing, nyeri hulu menit. Bahasa Sunda teh menit. Marnit. Nyeri hulu pokoknya mah. Lain waktu, beda. Oh, berarti di Sukabumi mah lieur apa rieur. Lieur. Ya. Terus Nantinya apal teo. Teu. Teo teh handap lah bawah gitu. Misal aya HP handapkeun meja, tuh HP teoheun meja gitu. Mun di Sukabumi mah nya handap mah handap. Bawah mah handap. Nah, eta ge menunjukkan kana barang we teh mun misal tempat mah nya akur kalandeuh tonggo. Di Sukabumi mah lin landeuh handap teh. No. Ka handap teh. Ka Lebak. Lebak mah walungan. Lebak lamun ka luhur nya ka Tonggo. Walungan Lebak mah beda. Terus apal Mangkara? Mangkara henteu. Mangkara teh naonnya? Piraku lah maknya tuh maknya. Maknya. Di Sukabumi mah Piraku. Mangkara khusus daerah Kuningan Mangkara. Nondinya. Enjah apa enjah? Enjah. Teu. Enjah teh naon? Embung gak mau. Enjah ngaranna teh. Embung, enjah. Di Embung Sukabumi mah embung we. Embung ah. Enjah dikeun. Embung. Enjah. Embung bukan nama. Angkorak sia. Bagoy. Embung bukan nama. Enjah. Tuh nanti. Geus beak. Oke lah part 2 nya.